Nungguin ya. Geus beurang nih. Wih, geus beurang deui aduh. Geunahna bulan puasa udang beurang teh. Poho teu sahur deh. Kumaha ieu teh? Lapar deh. Di imah aya bapak. Di dapur aya Inul. Kudu ka mana ieu? Kudu neng ranggahar ka mana? Pola jam ah. Ning karek jam 1. Geus beurang teh. Aduh lilang kene nungguana 5 jam deui. Aduh, tak bisa deh, ndak puasa. Nyaya peda di ngeunah si gana lah. Bila keneh tapi aduh kuatnya kira-kira aduh nepi ka magrib ieu. Kuatkeun urang. Ada ngabuburit eueuh ieu. YouTuber main HP deui. Ning lalajo YouTube ayeuna mah beakeun kuota. Beakeun kuota lalajo YouTube ayeuna mah. Bari ngawewangi ngasosore. Mending lalajo ieu lalajo SJP channel. Ye, nu muncul teh ning ieu mah mukbang. Beranghakan lalajo lah. Sigana ngeunah ieu. Nu luhur mah rada aya runtahan, nu handap ya. Nah, nu sigana ieu. Eta peuting saeutik teh palebah hakaneuna. Ngeunah aya nempona mah. Halo guys, nama gua. Si Ima goreng patut. Cepetin lah saeutik palebah kan mie-na ya eunah ya. Kita Aduh. makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dulu. Itu masih. Wow, horor banget nih. Gila, lihat. Ini buat teman-teman jangan nyobain ya. Ini bener ekstrim banget. Jangan pernah nyobain. Gua makan ini tanpa minum sebelum ini habis. Ngeunah eta euy. Aduh nyalada di sanguan nu tambah mantep kuat sigana nepi ka magrib ieu mah. Pedes men. Kang ngelai-ngelai kieu. Lah jodoh. Ada rame. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Ini emang bener pedas banget. Itu aya inung keneh di dapur teh. Gua nggak bisa ngomong apa-apa beneran. Perasaan teu kuat dah. Apa yang lah? Mending ka saung ayeuna mah. Wah baturnya. Oh batur ka saung aja. Cerah euy di luar mah. Saung heula. Boleh di dia ya. Di sini aja, mumpung gak ada orang. Aduh, hausku terobati. Udah dibuka.
Duh si kehed rek Godin aing gebrak siap terus sok Godin. Henteu ieu mah. Alah, eta geus dibuka. Urang mah lain teh puasa ieu teh geus ngala cai dia teh. Arek ajang ieu cai radiator. Cai radiator naon emang? Radiator motor. Nyaho teu? Aya radiatoran gitu motor. Aya memang mal nyaho. Eueuhan. Ayaan. Eueuhan motor urang ge eueuhan. Dijakeun sia. Ayaan. Geus kumaha urang we maneh mah teu nyaho naon. Ieu jang cai radiator motor titik geus. Urang encan nginum ieu encan. Cai herang teu percaya lain eta mah. Mangkat. Jang. Suujon weh. Jelema teh batur arek jang cai radiator motor. Baiklah, dah leutik ieu. Baiklah. Dah leutik ieu. Awakna hungkul weh. Badag. Pas budak. Tempat belah dieu teu aman, yang anu aman Puasa maneh? Puasa lah. Puasa sarua. Orang meuli es Hayu teh Godin. Mana gede-gede teh puasa. Duh, sok suujon sia budak-budak. Ieu mah cai ajang kukumah. Mana ajang kukumah? Oh, ajang kukumah. Ajang kukumah tuh puasa duh. Ulah sok suujon jadi jelema mah tuh ajang kukumah beakan caina. Bener. Tuh ban kadar itu deh sebaliknya balalik sok suujon jadi jelema teh. Aing puasa gagal deui. Nya ayeuna caina beak deui. Ka warung mal mungkin da pasti kanyahoan. Aing kudu ngala di curug. Ngala di curug enak mah heueuh. Ngala ka curug mah bisa nginum. Yang ngeunah. Komoker haus mah pastina nikmat pisan. Mahi jang sabotolan mah. Cukuplah sabotolan mah sesorangan. Aduh. Mat. Tapi hausna ayeuna. Ayeuna kan di dieu. Puasa ayeuna naon? Imada urang mah puasa imah cai bajang si beungeut. Tuh jang si beungeut ya. Jang si beungeut. Sugan teh arek nepi ka Godin. Ameh tiis. Kagok sakedeng deui. Kan jang si banget ulah sok suujon jadi jelema teh. Nah, ngampura heuh geus mampitna. Heeh nya ulah sakunaon. Tuh mangkat tadi tuh mangkat. Emang. Heeh. Gagal deui wae. Enak mah ngeusi deui, tapi engke ieu mah ayeuna mah da aya jelemaan. Meh tiis. Gagal deui wae. Arek Godin teh. Aman sentosa. Kuna buka. Hah? Adzan.
Buka puasa. Buka puasa. Buka puasa. Coplok sendal buka puasa. Adzan. Pemirsa buka puasa adzan. Buka puasa adzan. Adzan buka puasa. Aduh. Hah? Adzan buka puasa. Berarti orang teh ngabuburit itu tadi teh. Aduh. Nepi ka angeus puasa teh.